kairing dalam pepeli rek medar carita wayang naon heula paman da aya di jugjug kudu ngalengkakeun suku mah moal nepi ku sabulan urang ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake sae kondor saking pangkonan mandek satengah king marga satengah king marga mimitin nirayang rana ugan niraya lumunur mimitin nirayang rana mandek setengah king marga setengah kena bikin pinasti kersahyan Arjuna Panengah Pandawa kali Gatot Kaca mandeg satengah hing marga Gatot Kaca wayahna we kasep ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang perlu diteangan ti malam nah eta si cepot teh malingna teh aya nu nita sasat buburu taliti lamun pangi diestokeun bawan mang deka nagara Dwarwati kasang tukang naon ieu nah si cepot asli atawa lain mun beunang buru-buru bawa ka puseur dayeuk diestokeun mang ayeuna dek init ka nagara Dwarwati saena mah atuh dijajab heula we ku putra ngajalan awang-awang keun bae da mang oge aya kandaraan kandaraan naon dinu kieu mang boga kandaraan ngaranna teh kuda arba puspa ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asa
mang nyalukan yakin bakal kontak karena eta kuda mang kuda pusaka tutunggangan Dewa Soparta kap baheula nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumang sae poe Arjuna panengah Pandawa Rapsidakap sinekut tunggal mateni babahanan Satur Dria Satur raning opat Dria angan-angan sir budi cipta rasa nyaeta ngagunakeun panggupaya rasa ngagunakeun pamanah rasa atau temus kaya arba puspa ujug-ujug ngajerehem sora kuda tah dengekeun Gatot Kaca naon teu belentuk paman lain belentuk kuda arba puspa kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajugjug negara Dwarwati menta datang ka hareupeun kaula katinggal ku putra temang tetara miwara ngarit kumaha marabanana teh paman dugi ka ngartos kitu ieu mah tekung si maraban mang usaha manehna we arba puspa waduh nemalan panginten paman mun sara urang mah kulan cenah teh kitu bagea kaula dek ngajugjug negara Dwarwati panganterkeun hayok buru-buru anterkeun arba puspa hebat ieu kuda luar biasa tobat lawan push hampura arba puspa hampura cilebet teh kana dada naon paman hampura teh dibejaan kumaha tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh kaantelan anu lian mah mungeun ieu mah khusus samangeun pangin yo jebet teh deui itu lamun lain domba kuda paman dibebek sakit Gatot Kaca saya paman mudah-mudahan angsa damel sapanaya putra Gatot Kaca maksad milarian Kangjeng Rama bra gus aya kasieun penasaran hayang ngajemen ieu mah diheureuyan atuh deui nyeri atuh paman Arjuna panengah Pandawa maksad ngajugjug negara Dwarwati tunggang jaran
ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngambah Jumantara regreg pakeuh maksad milarian Rama nyaeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astra Jingga maksad melesat ka Geganawiyati Gatot Kaca nampi pansen milarian trik Pangindra Jala nyata Astra Jingga saderenge pun lumampah ka Geganawiyati lajeng Gatot Kaca ngeprek soter merak ngibing sosotelan damel sapaneja paman Gatot Kaca pinggang dangi bebenteng amarta pula Sokak pati jiwa raga ngabela negara Gatot Kaca nu perkasa alus wanda ninggang rasa itu satria utama ngabela negara manusia nu kumaha lawan tau disorang satu moaya nasab jadi tugan sambung pakulingan
dunya sepi tingkrim pepetetan samya murad samya murad baring lan jeruk manis lan jeruk manis banglus lampahipun Raden Gatotkaca anu milarian ramakna nyaeta Arya Bima ngudag-ngudag Astra Jingga salaku bapa maling anu lebet kaleuweung ti Brasara kitu kaayaanna ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udag-udag kapalihuetan ujug-ujug aya di belah kulon di udag ka kulon ngadon aya pecenghul belah kidul disusul ka kidul ngadon hahaluangan belah kaler atuh ieu Bima tungtung namah jadi ngahurun balun ku tulang kitu kaayaanna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan wong edan si jebot asa-asa benang disasak wae sia nganu arti bener eta anu maling gisik wae sia ngalingka alam wiwitan dinuku kamalina pasatna nyawang ka alam wekasan pasti muka lalan jowan muniruk sewang-sewangan lepatina sabun kutang mual pangni kasenangan kang nolong tang kunyorang kahancuran Geus marasim kuring angit pasekda kepaksa ku pajamanan jaman teu giwur karengheng wajib ngajak para kanta tarakana garama nyumponan adil sosial sangkan sami salametna
jalma-jalma nu barisa ngaparentuk undang-undang nuluyu jeung kaya nu suruh di negeri hukum keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia. Umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda alit ku wakilna estu utuh tereh-tereh perjuangan anu cager balaker sarta jalujur malum luang nu katukang seueur anu nyiliwuri Pandukang lumampa wontening alas di prasarana jingga kaya wong gendeng mun beunang moal aya hampura seri sasaak wae awakna komo bari jeung ngaku rumasa maling layang jamu sekali musada di udang kabelah wetan teu geus aya di kulon di udang kabelah tongo di lebak kuring ising ai di deuketan sin maledog gulu luar biasa mangkaning sia teh malaweun deui wah sia teh malaweun di budak sapraptanepun Raden Gatotkaca kumelayang diawang-awang ningali kahanap aya ramana nuju ngajentul lajeng dirorot kana ingkang sampul prabda gendera sampul prabda ya diarep-arep kita tadi siap sadaya-daya numeten nepangan heula eyang uyut abiasa sareng paman Arjuna mana ada si jenet Kang Jerama paman nuju ka nagara Dwarwati maksad ngawartosan Uwa Batara
kumaha parantos penak si cepot geus ngan ripuh yai maksudna diudag ke belah wetan aya di belah kulon capek aing nanya ngudun ka itu ka dieu di Arab-Arab kita tadi saya sawius Kang Cingrama antos di dieu urang giringkeun si cepot manawi lumpatna ka dieu pagikeun mun pagi tong aya hampura kodaran teu sigeblek ayeuna Astra jingga mah senang-senang istuning aya di leuweung ngarasa betah sanajan bari jeung nuju di udag-udag itu pageut dina pamadeganana ya da geus ditanggung jawab jeung rasikona ngaran dewek jadi bangsat jadi buronan heh jadi buronan akan teh nama jadi buronan di mana we yang sana keur diteangan dek euy eta cenah bejana akan teh diteangan kudunungan da eta marukana dewek teu apal meureun keune antep eta kudu suka cokot ka barang ngahaja dewek teh nyokot layang jamu sekali musada teh euy mancing maranehna supaya dararatang ka dieu oh kitu akang ari tanggung jawab naon atuh da keheul aing mah dah kesal kumari akang ge keheul ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna dengan ukur dijieun cocoan tapi itu kitu teh kan padahal eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan lambang kagungan nagara teh lintang ti Amarta diam di ku di Amarta di sanes teh tegaduh tapi ayeuna teh euy pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna kacang lupa kulit kumari heh kacang lupa kulit kumari lupa kacang heueuh peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang konya eta berakang teh kesal teh sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban budaya urang geus diluli-luli budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui bisa make filter mah filter ya bocor filterna jadi cudog-dog tinggal iga eta pan kaituna teh mamalana teh cudog-dog tinggal iga tuh meni era dewek mah nyebut reformasi ge era bener kan da salah kaprah